Aduh, masih sadut. Naon alah bata nu kahuruan ngebul gitu Aduh, si sadut kalah ngarengkol gitu juga anak kucing molor teh kehed. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Oh, we kurang terek nu goreng ya kasih aja teh euy di imah da eueuh minyak ini nu murang teh euy. Takuang kasih aja we nu goreng ya. Ngarek ngagoreng naon maneh sagala lapisan dibawa. Kurang muka ranginang salti nu ranginang tina sampot ya geuningan eueuh gahel-gahelan euy emang milu kasih aja lah. Aya mendolkeun pisan sia mah. Kitu-kitu wae mun ngagoreng ka batur. Paninung aing eueuh jaba eueuh minyak teh da nganggo sih kasih eueuh da baelah dulur ieu si eueuh mah teh teh. Heuna mah tuh urang bari ka si Neneng. Nah, yuk. Tuh, we, yang mamang bari ulin atau kasih sadut karesel da di mah aja cenah. Atuh sia mah hujan kieu mah kayaknya nyamper deui. Udah aing ke salasan ieu mah teh wes usaha teh na. Ah, udah meureun si sadut na GPS meureun we yakin. Atuh na lah Mang Tempot sudah aya. Karena anja ka mana barudak menek isin ge ca. Iya, keur bersihan antanan lebar lumayan. Aya si sadut mah keur sare di imah itu. Ayeuna Neneng ka mana, Ceu? Can balik si Neneng mah ngaji. Duh, aing apes cin euy. Nenengna keur ngaji keneh mah. Lain apes kehe doakeun sing pinter ka boga sia teh. Pan tadi nama aing teh sabari maranan teh itu sabari ulin. Pang ngaji mana-mana nepi ka isu ka teh balik sia teh. Digerah hudangkeun di ditu si adutna. Dati tadi sare. Cek, duh hampura weng teh dalen ngalunjak ka kolot ya aya pidahareun cek, nu ngagoreng sugan aya cek. Sugan aya minyakna ya pidahareun. Nama wanaon cieun maneh? Langeunang anu tina sampot ya geuning cek. Ari tinu sampeu mah rangining cieun lain ranginang. Ah, pokona mah cek nu kitu we cek ya lebar rasakan cek. Heeh, be kadieukeun uang goreng. Tapi ece keur mersihan heula antanan. Oh ya cek ya. Jig tong hareuh hujanan, gerah hudangkeun ka ditu si sadut da geus burit. Hari uang gebarkeun ku aing molor wae geus beurit ge. Dot. 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 Duh, ini pararwek ieu euy. Kalau keur mah hujan burit tambah damar ya teh di pararwek ieu. Udah ngawe si sadutna wi. Nyawa cin da pecat-pecat ya teh. Cing mangudangkeun ku aing. Aduh, si sadut kalah ngarengkol gitu juga anak kucing molor teh kehed. Sadut, nya sia teh nyeri bohong geus kitu. Lah, geus wewe mang meleudeup we di deui lah. Di pirawu hujan we lah. Kitu lah. Aduh, tapi lancekeun aing asa digaruk sakit hirupna. Apes aing cin. Si Neneng eueuh si sadut kakang molor aing ka dieu teh. Atuh kan bae we da kumaha deui urang mangaranna teh nyemah atuh da.
Aduh, Jin, kayak nunggu sadut, kita berangkasakan mal era. Mau ada dulu orang iya kan baik, tidak naon. Mana dulu, ada orang batur era. Aing kakarya gemuk kamari geus kahujanan kieu atuh moal napa gemukna kahujanan kieu mah. Aduh, masih sadut. Napun naon, alah bata nu kahuruan ngebul gitu Bakar barang asakan naon, kieu nya. Ieu kai pocah budal kieu. Pocah badak kawas kaina. Budal gedeuna oge. Aduh, akhir barang asakan naon, iyalah batan kahuruan. Ini wang deuleu ku aing. Yo, nak ngasakan naon? Iya, Mang. Si Mocin tadi sadarieu mawa ieu non sang ini. Eta ngagoreng nu kitu ceuk meuli alah batan ngaduruk imah meuli kot reuwas ningalina. Seuneuna Mang, suluhna baraseuh hese hurung. Ari barudak ka manana ceuk meuli tiiseun. Aya si sadut mah keur sare, da barudak dia di imah ditu. Ari amangna tos di mana wayah kieu? Eta tas nempo sawah tuh mararuda kieu caina kapak ngagemuk teh hasilna we itu kalang cai naik kinu. Jung Mang di ditu, kewang sakalian nyanet. Da moali lah pan si eueuh baturna geus burit. Ek nempo heula barudak we ceuk panasaran sakedeung mah. Nya Jung atuh Mang da araya. Isuk wangala seuleuna kalau bang erek man. Duh, orang isukan terek yang pabinihan di nini orang, aki orangnya gering ku lucit. Terus ya tuh jeung si sadut heula ngasuluh mah isukan Lah, maneh apal di si sadut zaman kedua kitu boro-boro daek diajak ngalas 10. Heula atuh aya batur-batur ngomong maneh di leuweung. Terus we aing teu moal radio butut aing erek kitu mah. Pantesan ked siga anu kahuruan mirunan we di ditu di dieu hawu eta. Anjir, si
Kurang lain dulungan. Kurang aja po mang ka dia terek ngagoreng rangining. Di mau minyak ka dia we kasih aja mang nu ngagoreng. Bandel kan kayak siang orang-orang bisan pangaboga. Bogo mang urang era. Teu namangan. Berenai nama geus asak di kagok. Hari eta maneh mirunan cenah rek ngasakan naon deui wae. Yang si Deang mang. Kan aing tiris tadi hujanan ka dia teh. Ya patumang ngari ka jero mang ulah di luar wae mang. Oh, ya pe aing maik balik lah. Oh, gatuh ari mau ka dia lama mang. Walah gue ya poe lah da geus burit si Oce baturna di imah. Oh, ya poe nya. Sok mang. Dulu lah mang. Ah, geus asa teh dianterkeun ka barudak. Barudak ye, geus asa. Aduh, nuhun pisan ce, aya geus asak mah. Ari aja yang geus mawacan ce. Geus ece mah jang si neneng ngagehkeun. Oh nya tuh syukur ce, lain iya tuh aja di dia ya. Moal da geus ece mah kopoe eta mah dalahat. Ari si Sadut ka mana hudang teu? Lah ce, hoream ngahudangkeunage teh hudang-hudang teh tadi tuh. Heueuh da ari si Sadut masuk ke beluk ari geus sare teh. Heueuh sok we ari rek arulin mah da ece mah keur nyangu. Nya heug ce, nuhun pisan ce. Heeh heug.